Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Puji sinareng syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda nggoning nyang hareupan Bang Balu COVID-19. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer di MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut nu dijomantarakeun langsung di SMP Negeri 2 Garut alpukahna gawe bareng MGMP BS SMP MTS Kali Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 1 anu ngawengku 3 kompetensi dasar. Dinantos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae nu baris dipidangkeunana, kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan luyu sareng maksad tujuan ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyaksen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang lajengkeun deui masih dina pedaran karya sastra novel. Anu katunda kamari masih nyarioskeun ngeunaan unsur-unsur karya sastra novel. Dupi unsur anu kadua aya nu disebat unsur ekstrinsik. Naon atuh ari unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik nyaeta unsur ieu ngawengku ka sang tukang panyiptaan, sajarah, biografi pangarang, sarta sejen-sejen di luar unsur intrinsik. Ekstrinsik nyaeta unsur-unsur anu aya di luar awak karya sastra. Misalna dina atikan pangarang, jilid bukuna, jeung rea-rea deui. Dina prak-prakan maca novel, urang kudu merhatikeun sababaraha hal nyaeta nu kahiji, baca heula dina jero hate sing gemet meh kacangkem eusi eta paguneman. Nu kadua, perhatikeun tanda-tanda baca anu aya dina eta teks paguneman. Dupi nu katilu, bacakeun make lentong anu merenah, luyu jeung tanda baca anu aya. Sakaumaha biasa rengse mancen dina hiji pedaran materi sok ditungtungan ku ngalaksanakeun pancen atanapi tugas kanggo hidup. Rupina sakitu ngeunaan materi karya sastra novel. Mudah-mudahan tiasa tepangdi dina materi anu sanes, kalayan mudah-mudahan hidup sehat walafiat salamina. Tami sumanget diajarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti reng-rengan MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya. Nggoning ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, bok bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kali jejer materi anu benten. Cag simkuring amit mundur pamungkas sanggam wabillahi taufiki wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Salawasna.